Bismillahirrahmanirrahim. Hajjatul wada'i ari ieu eta haji wada. Hartosna haji perpisahan, munggah haji perpisahan. Hiji fi sanatil asyirati eta tetep dina taun ka-10 hajja munggah haji saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada'i kana haji wada. Wa ma'ahu sareng tetep serta Kangjeng Nabi tisuna ari aya 80 naonana alfan rebuna. Nabi nyandak jamaah 80.000, Masya Allah. 2 wasumiyat sareng dingaranan itu haji hajjatal wada'i ku ngaran haji wada. Lianna Rasulullah karena saanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a eta pamitan Kanjeng Rasul fiha dina itu haji al muslimina ka muslimin walam yahuja jeung henteu midamal haji deui Kanjeng Nabi gueroha dina salianti itu haji wada. 3 wa khotoba sareng mituturan atanapi khutbah Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam yauma arafata dina poean Arafah khutbatal wada'i kana khutbah wada. Allati anu bayana anu ngajelaskeun Kanjeng Nabi fiha dina itu khutbah wada asasal dini kana pokona agama wa furu'ahu sareng cabangna itu din. 4 wa minha tetep tina sapalihna itu khutbah qauluhu ari aya dawuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum lafad inna dima'akum saanyana ari getih anu dibawa ku aranjeun kabeh wa amwalakum sareng pirang-pirang harta aranjeun kabeh haramun eta anu haram alaikum ka aranjeun kabeh ila antal kau ka nepika yen manggihan maraneh kabeh robbakum ka pangeran maraneh kabeh. Innalin nisaikum saanyana tetep pikeun pamajikan aranjeun kabeh alaikum anu misti wajib keur aranjeun kabeh haqqon ari aya hak walakum jeung tetep keur aranjeun kabeh alaihinna wajib ka itu nisa hakun ari aya hak. Innamal mu'minuna saanyana ari pirang-pirang jalma anu iman mukminin ikhwatun eta teh dulur wala yahillu jeung henteu halal limriin ka hiji jalma naon malu akhihi harta dulurna itu si imruun illa anti bin nafsi kajaba tina alusna hate minhu ti itu si akhi. Kullukum ari sakabeh aranjeun kabeh eta li adama ti Nabi Adam wa adamu sareng ari Nabi Adam eta min turobin tina taneuh. Inna akramakum saanyana ari pangmulyana aranjeun kabeh indallahi mungguh Gusti Allah eta atqakum pan takwana ti aranjeun kabeh. Laisa henteu aya li arabiyin pikeun urang Arab naon fadlun keutamaan ala ajamin ngelehkeun bangsa ajami illa bitaqwa kajaba ku taqwa. 5 wa fi yaumi arafata jeung eta tetep dina poean Arafah nazalat lungsur naon ayatu ikmalidini ayat penyempurna agama. Hiya sareng ari itu ayat eta qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum ayat al yauma akmaltu lakum dinakum. Al yauma ari ieu poe akmalat al yauma dina ieu poe akmaltu geus nyampurnakeun kami Allah lakum ka aranjeun kabeh dinakum kana agama aranjeun kabeh wa atmamtu jeung geus nyampurnakeun kami Allah alaikum ka aranjeun kabeh nikmati kana nikmat kami Allah
waraditu sareng geus ridho kami lakum pikeun aranjeun kabeh al islama kana Islam dinan kana jadi agama. Genep wa badaan ada jeung dina sabadayen nyumponan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manasikal haji kana ibadah haji roja'a mulih Kanjeng Nabi ilal Madinati ka Madinah ba'da an aqoma dina sabadayen tumetep Kanjeng Nabi bimakata di kota Mekah asyrota ayyamin dina 10 pirang-pirang poe. Bismillahirrohmanirrohim. Hawadisu ari ieu eta pirang-pirang kajadian. Hiji fisanatil asyiroti eta tetep dina taun anu ka-10 walati sareng anu qoblaha tetep samemehna itu lati kasurot celoba saha wufudul arabi pirang-pirang utusan atawa golongan Arab wadakhala jeung arasup saha annasu jalma-jalma fi dinillahi dina agama Allah afwajan barina anu alit-alitan lobaan. 2 faminal wufudi maka eta tetep tina sawarehna golongan Banu Hanifata ari aya golongan Banu Hanifah utusan Banu Hanifah jama'atu Musailamata al-kadzabi tegasna golongan Musailamah al-kadzab. Wa qad aslamu jeung nyata arasup Islam itu jamaah illa Musailamata al-kadzaba kajaba Musailamah al-kadzab fa innahu maka saenyana itu Musailamah idda'a eta ngaku itu Musailamah an-nubuwata kana jadi nabi. 3 wada'a sareng ngajak saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafda Nasro Najrona ka utusan atawa ka kelompok Nasro Najron ilal islami ngajak kana asup Islam fa abao tuluy nolak itu Nasro Najron wa qalu jeung nyarita itu Nasro Najron kunna muslimina qablakum kana lapad kunna muslimina qablakum kunna bukti kami sararea muslimina eta anu geus Islam kami sararea qablakum dina samemeh ranjeun kabeh. 4 waqala sareng ngadawuh lahum ka itu Nasro Najron saha alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamna'ukum minal Islam kan lapad yamna'ukum minal Islam yamna'u bakal nyegah kum karanjeun kabeh minal Islami tina agama Islam tina sabab asup Islam naon salasun 3 rupa. Lamun wae heueuh maneh geus asup Islam maka ayat 3 rupa anu kumaneh ulah dipigawe teu meunang dipigawe. Ibadatukum tegasna nyegah ibadahna aranjeun kabeh as-sholiba kana salib teu meunang ibadah kana salib wa aqlul lahmil hinziri sareng kadua teu meunang atawa nyegah kana ngadahar daging bagong daging babi wa zamukum jeung nyangkaan aranjeun kabeh nyegah kana nyangkaan aranjeun kabeh annallaha saenyana Gusti Allah annalillahi saenyana tetep pikeun Allah waladan ari aya budak. 5 waqulu jeung ngarucap itu Nasro Najron lahu Kanjeng Nabi faman mislu Isa kana lapad paman mislu Isa paman maka ari saha jalmana eta mislu Isa pantarna Nabi Isa khuliqo anu didamal itu Nabi Isa diciptakeun min ghairi abin tina henteu aya bapa fa'angzala dina sabada urang Nasr Najron ngobrol kitu fa'angzala teras ngalungsurkeun saha Allah Gusti Allah fi dzalika dina eta kajadian inna misla Isa kana lapad inna misla Isa saenyana pantarna Nabi Isa ingdallahi mungguh Allah eta kamasali Adama sapertikeun pantar Nabi Adam khalaqo ngadamel Gusti Allah hu ka itu Nabi Adam min turabin tina taneuh
Sumakola terus ngadawu Gusti Allahu ka itu Nabi Adam kun fayakun kana lapad kun fayakun kana turob teh kun kudu bukti anjeun fayakunu tuluy bukti itu Nabi Adam. Wa ba'da dalika jeung dina sabadana itu turun lungsur ayat rodu ridho itu Nasro Najron bi atau ilhizyati kana mayarna upeti.